Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun ka Rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi Mang Didi badaya-badaya ki Sunda di mana be ayana. Mudah-mudahan kiwari urang aya dina sehat tur panjang yuswa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi Mang Didi kiwari Mang Didi baris neruskeun baris maju bagian anu ka-43 dina lajenganana si kancil ti Pakidulan karangan Keleksa banyak. Sakumaha nu kantos di Bandungan jadi hancan nu katunda bagian ka-42 na. Pedaran Mang Didi kebegatuan jijina mangsana kaayaan di guha khususna atuh ka Nyimayang Setra anu harita kasemahan ku hiji makhluk. Tah nyatana aya awewe kitunya datang nepungan. Kumaha tuh para pemirsa, naon maksud jeung tujuanana eta datang awewe ngadatangan ka Nyimayang Setra? Langkung paus mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Harita teh angin ngaguruh jiga anu ngakiringkeun ka hiji makhluk anu harita ngalayan muru kana guhana Nyimayang Setra. Barang jilek atuh harita ken oge dina bibir guha. Sanggeusna uluk salamah kurunyung atuh Nyimayang oge nyamperkeun ka lawang guha. Tah lebah dieu eta awewe kakara ngomong, Mayang Setra, maneh geus meujeuhna lugay, geus meujeuhna kaluar ti ieu guha. Tapi kami nahaja datang ka dieu rek nulungan heula ka maneh anu raridu ku babawaan. Kitu pokna teh. Bari panon mureleng weh neuteup kana beungit Nyimayang Setra. Atuh kaget Mayang Setra teh pok harita. Anjeun teh saha? Jeung deui naon adu maksudku anjeun teh? Da kuring mah teu mawana naon. Cek Mayang Setra bari jeung coloho. Ai eta awewe atuh pok deui harita. Coba Mayang, rampak beuteung maneh Mayang. Cek eta awewe nitah kitu ka Mayang Setra. Mayang Setra kalah beuki kaget bae. Tapi teu loba omong. Terus tungkul bari jeung ngusap beteungna. Karasa aya nu ngagindal, kulit beteung teh manteng. Padahal anu sejenna mah karenyod peot. Da awakna atuh eueuh dagingan pisan. Estuning kawas tulang taleng dibungkus kulit anu ipis. Tina awahing ku begang-begangna eta awak. Eta awewe teh nu jik eta awewe bajuna oge jadi lalogor teu beda we jeung bebeging di sampayan bubututan. Kunaon betang kuring jiga-jiga anu kakandungan, cek Nyimayang Setra kagetna liwat kaget. Dati kaharti kupikir teh kahonta ku akal bet kieu jadina. Ningali kitu eta awewe anu ngangkang sukuna teh pok harita. Ulah kaget Mayang Setra, dengekeun ku maneh ieu kula arek merebong bolongan. Eta nu dikandung ku maneh teh anak maneh ti kalajenggi. Malapangna kula datang teh itung-itung rek marajian
pikeun ngabijiekeun eta jabang bayi. Ye, inum cai dina kendi, sesana banjurkeun ka anak maneh. Lamun geus lahir, satuluyna eta orok tunda di dinya we. Ari maneh kudu indit ninggalkeun ieu guha. Tah bawa kitab, eusina uli ku maneh sing teu pikeun kakapanggih, pikeun pibekeleun maneh. Isuk jaga ninggeto, maneh bakal jadi manusia nu gagah sakti mandraguna tanpa tanding. Moal ayeuna mapakan sing saha bae ge. Sagala rupa kahayang maneh bakal ka sorang, bakal kalaksanakeun, tapi omat ulah dibawa sarakah, ulah dibawa ujubria jeung takabur, sabab bakal mandawa ka diri pribadi. Tah sakitu papatah ti kami, pek sing tawakal. Cacap ngomong kitu eta awewe. Leres ngiles teu kana hoan inditna teuing ka mana. Ari eta barang hiji kendi anu diusi ku cai jeung kitab teh nyaho-nyaho geus ngagaloler hareupeun Nyi Mayang Setra. Ieu mah anu ngapi ngajaring ka aing meureun. Sasat anu jadi gunung guru aing, guru di alam gaib. Nuhun ibu, nuhun. Kareka harti ku Nyi Mayang harita, yen ka manehna teh geus datang hiji senjata pitulung mangrupakeun hiji awewe. Kalawan teu panjang mikir kop keni dicokot tergot diinum, sesana atuh ditunda di sisi. Kop deui atuh kana kitab terus dibukaan. Anabreh eusina teh gambar we wungkul. Gambar-gambar jelema keur metakeun jurus-jurus silat atuh ti awal nepikeun ka akhir. Eta gambar aya puluhna, ku segebrehan maestu ni matak lieur kana hulu, matak bariekeun teu kaharti pisan maksudna eta gambar. Kening ieu mah kitab persilatan. Ujug-ujug ngarti we Nyi Mayang Setra mah. Yen eta kitab teu eusina pangajaran-pangajaran jurus-jurus silat. Tapi samemeh mukaan leuwih imet, kusial beuteung Nyi Mayang Setra ngusial asa hayang miceun. Nyi Mayang Setra nguliat bari jeung muringis, kakara harita ngarasa kesel jeung hayang cengkat, da biasana mah diuk we mujas medi. Kunaon ieu beuteung aing? Pokna menipa pelangkingan, beuki lila beuki pangseng. Cangkeng kerasa nyeri jeung panas, tulang tonggong asa heuras. Jeletit beuteungna karasa nyeri, jajantung ngadadak ratu, sakujur awak estuni ngageter. Rarasaan Nyi Mayang Setra harita rada selang-seling. Aya inget, aya henteu, malah sakapun asa nangtung, sakapun asa diuk. Terus gegeruan menta tulung, tapi sanyanangan ukur gegere nyaman lalaunan. Laswe atuh harita Nyi Mayang Setra teu inget di bumi alam. Eling-eling teges aya nu ceurih kue gogoaran, sada-sada orok nu karek lahir. Barang ret gebeng, Mayang Setra harita ngarenjag sateker kebek. Lantaran tetela pisan manehna teh bieu teh tas ngajuru, ngalahirkeun hiji orok anu aneh di parok jeung batur. Atuh sajongjongan mah Nyi Mayang Setra harita ngahuleng teu bisa ngomong. Celohok bengong mencrong ka orok anu kacida anehna. Ari sirahna mah biasa cara jelema, ngan edas awakna panjang atuh kawas orai. Tapi buntet eueuh leungeun, eueuh suku, eueuh nanaonan. Teu beda we ti bonteng suri panjangna sahasta leuwih. Lila-kulila atuh Nyi Mayang Setra sadar, pantes rek aneh oge, deuk aneh oge, dan nu jadi bapana ge aneh, teu parok beda jeung batur, kawantu lain manusia. Atuh anakna ge kitu deui teu bisa disebut manusia. Ku aya-aya wae kumaha? Pijadieunana ieu budak, jelema lain orai lain jeung aneh deui. Eueuh tali ari-arian, eueuh balina
nyaho-nyaho geus bersih. Nah aya paraji ka dieu kitu mustahil moal aya nu datang iwati si ibu nu tadi tawe meureun Kitu cek hatena Nyi Mayang Setra. Ras inget atuh kana papatah red kana kendi ditatapa si Dede curwe eta orok teh dibajur ku cai tina kendi kudu gurunya utek-utekan mata ginggiapeun nangkuban ai sirahna atuh celenge jiga orai sinuk ai panon malotot atuh ka Mayang Setra ri bulu punduk Nyi Mayang Setra muriding bet geung nyo anak kitu mah saeutik oge teu boga rasa welas asih nyajauheun kana nyaa kalah ngabiri giding we teu hayang ngarampa-rampa acan. Nah anak aing bet kitu Jeung Mayang Setra terang-terangan ngomong malahan mah terus ngisad dengan jauhan. Eta orok teu ngomong teu ceurik ukur panon we gular-gilar letah kumetap kawas nu hayang nyusu. Nyi Mayang Setra teu kuateun nenyo lila mahret kana kitab teh kop dicokot terus nangtung karasa tuurna atuh ngerasa hiras memeh indit diurutan heula atuh kusorangan sanggeus sada loncer matu kakara bidieu teguha ngagugu kana naon rupa papatas awewe teh yen orok kudu ditinggalkeun di eta guha sarta manehna kudu buru-buru indit pikeun ngulik leusining eta kitab. Mayang Setra atuh gugurawilan harita dina gawir batu umari embing ucuk uyup ayap estuning pikawatireun tapi najan anyar ngajuru oge kitu berbawana meureun Nyi Mayang Setra teh sabab teu mungkin ai kahayang sorangan mah jigana aya nu mawa terus atuh usaha sateka pola muru tempat nu sakira aman anu merenah sarta loba tutuwuhan. Nya anu akhirna najan hese najan susah ke tepi kanu dituju Mayang Setra ngalungsar bari jeung napas ngahega hulu angen karasa panas sirahna lieur sarta sakujurding awak ngagibrig ngadegdeg beda jeung mameh ngajuru awakna cangker kuat teu aya nu karasa. Gusti ya awak aing kunaon jadi kieu pokna Mayang Setra ngomong sorangan red kakenca red kakatuh breh aya tangkal sadinten anu pangdeketna terus ngised lalaunan keduk tonggongna antol terus nyarande bari jeung peureum ngarasakeun kacape jeung kanyeri dina kaayaan alam kitu di luhur recet sora manuk bajing-bajing pating cirihi laluncatan dina dahan kai kaparengan deui sadinten teh keur meujeuhna buah menikeun kameupeui ceuk aya nu murag kana lahunan karasa peureuss atuh menikeun ka ngarenjang Mayang Setra teh brai parona beunta ari ret teh kana lahunan aya buah kai cucukna meuni curintik da heuras. Buah naon eta ngena di dahar atawa henteu jiga rambutan pokna bari jeung mulung eta buah terus dinangna nengni dialak ilik tetela kulitna teu heuras cucukna seukeut tapi da lapar jeung panasaran diongkoh eta siki saninten teh dibelah brai atuh muka breh teh sikina bodas ku Nyi Mayang Setra diasaan dirasa-rasa bisi pait bisi haseum ari pek teh beda saeutik jeung sampeu. Mama tak weureu sugan ku aing di dahar Pokna deui bari jeung terus atuh ngadahar buah saninten tepikeun kabehak panasaran hayang keneh tungtung lama atuh ngoronang mulungan buah saninten bruh breh kapanggih
buluna atuh loba anu geus pararotong jeung semu hideung deui tapi sikina mah alus keneh. Tina kituna tenaga daratan deui hulu angan anu tadina panas jadi rerep. Nyi Mayang Setra atuh ngarasa jag-jag deui. Jungang tung terus metikan pupucukan anu sakidangeunah di dahar kaya ning bongborosan jeung bebeutian atuh akhirna mah wara gue beteungna teh. Mangsa alam nyerewek hanti karasa reup alam ti peuting kaayaan di leuweung jadi poek mongkleng meredong sora sasatoan sato leuweung reang patembalan ungkut-ungkut lok-lok bungau cari cangkas jeung babencek estuning mata keung sosoer atuh simut gadung maung-maung pating galaur atuh angin peuting ngayun-ngayun dang daunan sorana pating korosak pating karesek nya dina kaayaan kilu teh. Dina kaayaan kitu Nyi Mayang Setra atuh ngajejentul sesoranganan diuk dina akar kiara murungkul weh kawas anu tiris. Ras inget kana lalakon-lalakon anu geus kaalaman, ras inget ka indung bapana Nyi Mayang Setra ngarakacak sedih teu karasa cipanon nyaksakan bijil harita. Mak, bapak, kumaha kayaan di lemur meureunan geus moal inget deui ka kuring. Sabab kuring rumasa badegong teu ngaguguk ka kolot. Hayang mawa karep sorangan. Geninnya anu ngaran Jaya anta teh ngan ukur tina impian. Kabuktianana manemi kahayang ka kuring teh setan genderuwo licik jang telenges. Itu ceuk Mayang Setra. Ayeuna mah kakara sadar yen pangna dirina teh pikeun ka kitu teh ku teu nurut kana omongan nu jadi kolot. Reup atuh panuna peureum sugan jeung sugan we bisa sare cenah tapi eda sora-sora kadenge bae tiisna hawa peuting karasa bae teu bisa dipapohokeun teu bisa poho teu bisa tentrem hate teh nya nu akhirna mah atuh Nyi Mayang Setra cungeli kue nyileuk bari jeung ngalamun. Keur kaayaan kitu teh ngangkadenge sora angin nalaunan pisan. Beuki lila beuki tarik seah ngaguruhan daruan. Las soda angin cengungung sada ajag babau. Ditema ku sada manuk korea. Lila kuliah ngong sada orok anu ceri. Mending ngehar pikawatireun. Estuning matak dedengeun gebeg atuh Nyi Mayang Setra ngagebeg ras inget atuh ka anakna anu tinggalkeun sesoranganan di guha breh kaciptai wujudna rai buduk-pundukna muriding rarasaan ti paraduguh perang sabil jeroning hate la antara rasa sieun jeung rasa nyaah kanu jadi anak. Sora orok terus-terusan ngear ngajejewet hate anu kerajet nyasaak rasa anu keur nalangsa. Nyi Mayang Setra teh manusa jejeroanana mah ja manusa bener deh jelema jahat sakumaha jahat oge aya we rasa kamanusaanana komo deui ieu mah can kaasup jahat ngan ukur mahiwa beda jeung batur teu ngagugu kana omongan jadi kolot teu daek tatanya nu akhirna kabawa usakaba-kaba nya tepikeun ka kitu kaayaanana. Basada orok anak saha tadi tengah leuweung aya nu seurik gogoharan anak aing gitu. Lamun waras cara manusia mah
Moal burung dibawa ku aing teh. Jeung deui mun teu aya wang Siti nu gaib mah moal ditinggalakeun deui. Nya naon maksudna atuh? Barang cacap omongan Nyi Mayang Setra kitu. Ujug-ujug Cium harita haripinana ayu nangtung sidik pisan hiji awewe make jubah bodas. Sabudeureun Nyi Mayang teh ngadadak rada caang jiga caang bulan we ngan teu ngebrak teuing kawas ti beurang. Ukur cukup kerenitenan kaayaan sabudeureun eta tongku tempat. Nyi Mayang colohok mata simeuteun ngarasa heran aya atau aya. Ai herana omongan manehna atuh kawas aya nu ngadengekeun. Ari atohna aya keur tanyakeunneun. Tapi samemeh bisa tumanya pok manten eta awewe nu anyar datang ngomong. Mayang Setra, sia ulah loba pikir gewat buka kitab teh. Gera ulik pangeuseueusina, gera buka jajeroanana. Prak sing tepikeun ka kapanggih omat. Ulah senang-senang ulah wakal loba pikiran. Eta ilmu tareh dipake kagunaanana. Sabab kadiri maneh aya anu ngancam-ngancam. Ngadenge kecap itu atuh Mayang Setra geus engam arek nembalan sarta rek tuluy tatanya. Tapi edas patak hanjelu eta awewe teh ari barang ngomong barang cacah ngomong ari les we harita teh ngaleungit teu puguh ka manalos da rakata kereup alam poek deui. Aduh, hanyaka Ceuk Nyi Mayang Setra bari jeung ngarahu. Panjangna alam peuting dina ieu carita teu kacaturkeun. Urang jojo ringkasna we nya. Kocap ning dina mangsa alam isukna. Kaayaan di leuweung teh geus caang deui. Cara biasa we ngan panon poe asan kaciri teuing wayah kumaha harita teh. Da ku Nyi Mayang Setra ge teu kacirieun. Kawan tu tatangkalan jarangkung jeung kanal dauna. Nyi Mayang Setra terus harita teh muka kitab. Sakur-sakur nu aya di jero eta kitab teh diteuteup lila pisan. Ditengetan, ditafsirkeun maksud jeung tujuanana. Lila kulila brai atuh aya ilham. Jung Nyi Mayang nangtung rengkenek metakeun gerakan-gerakan nurutan dina gambar teh. Kitu jeung kitu we nepikeun ka alam burit. Poho kana dahar, poho kana nginum, nyaho-nyaho awak geus leuleus, rumpuyuk gebru nyuh. Kacape karasa pisan ayeuna mah. Sirah berdeg lieur suku galeuleus. tobat geuning kieu jadina. Ceuk Nyi Mayang terus atuh cengkat lalaunan pisan. Kaayaan geus alam geus remeng-remeng dan mata poe geus sumuruk. Ngan masih beurang keneh Nyi Mayang Setra maksakeun nangtung. Terus atuh neangan pupucukan keur eusi beuteung cenah. Urang jojo ringkasna mangsa alam, panjangna alam peuting teu kacatur. Kocap ning isukna deui deur deui we kitu. Beuki kaharti beuki karasa. Lila kulila mah kanyahoan seluk bulukna gerakan-gerakan Nyi Mayang Setra beuki lila beuki kesit. Harampang awak jeung hentip jagrib. Malah beuki lila teh beuki aneh. Nenjo gamar teh sareret oge ngarti terus papuket dipetakeun.
tetela nyambung jeung gerakan-gerakan samamehna. Nya urang leuwih dina waktu saminggu teh Nyi Mayang Setra geus mibanda 7 jurus. Ngan dasarna hungkul anu masing-masing bisa dipencarkeun deui jadi sababaraha jurus anu matih jeung matak mateni. Ku cara kitu gerakan-gerakan Nyi Mayang Setra beuki kesit nu tadina tas tirakat meuseuh kakuatan ayeuna ngalatih diri ngawarah jasmani sina rancingeus kesit jeung kuat. Gancangna ieu carita urang kocapkeun 3 minggu geus kaliwat we. Nyi Mayang Setra teh geus jadi jalma nu usian, eusi dina pangarti nambahan dina pangabisa. Awakna memang leutik begang teu beda jiga nini-nini. Buuk kimal ngarumbay nutupan punuk. Nangtungna semu bongkok, leungeun jeung suku urang luas, tapi edas gerakanana kesit. Tenggelan-tenggelan leungeunna atuh ngandung tenaga aneh. Nya dini hija poe, eusining kidab teh geus tamat atawa cacap kabeh dipetakeun di lenyepan. Sarta nyerep kana ati sanubari Nyi Mayang Setra. Hayang ngajajal elmuna cenah bebeunangan tirakat di jero leuweung. Sanggeus kuat ku tiis, kuat ku angin, kuat ku reungit, sato leuweung eueuh anu wanieun deukeut-deukeut. Panas hawa teh perbawana. Kabeh sasatoan jiga nu sarieunun. Aing teh geus teu bisa ngitung waktu. Nya sabaraha bulan aing ngumbara di tengah alas. Ayeuna geus boga pangabisa. Ku hayang nyobaan na kumaha hasilna. Kitu ceuk Nyi Mayang Setra. Terus panon rarat reret breh aya we nunggal. Jeung aneh deui nyagak ku Nyi Mayang Setra di deukeutan terus diala. Maksudna mah harek dijieun iteuk. Sanggeus jadi iteuk diparancahan dipenta maunatna terus atuh dibabukeun kana tangka kai sagede beuteung kuda. Hiupeun terang rieu. Tangka kai eunder burulu dahan anu geus bobo mah murag. Kalakaina atuh meuni komo meunikeun karabang. Kening aya maunatan itu sagede indung suku make jeung bisa ngenageun tangka kai gede. Keun sia dijampean deui ku aing. Ngomongna kitu teh terus atuh gegerenyeman. Menta kakuatan supaya dikocorkeun kana eta iteuk. Sanggeus kitu atuh hiup eta iteuk dibabukeun kana tangka kai teh. Jebet borobot, jebet geru. Tangka kai ngabugigag beunggas. Sorana seah munggah ngaguruh. Kawan tuh ninggang deui kana tangkal nu sejena. Dahan kai anu parotong nebikeun ka seah estuning mata ketir. Cekekek atuh Mayang Setra seuri bakat ku bunga. Lantaran pamentana diijabah, kahayangna bisa laksana. Hebat. Kitu pokna Nyi Mayang Setra bari jeung musapan iteukna. Nu tetela teh cece bocel, iteukna mah kuat sarta ngandung tanaga gaib. Dina mangsa tangkal kai rungkad, peunggas ninggang tangkal kai sejen. Sorana nimbulkeun aweuhan anu bulak-balik kawas aya anu ngaglelewean. Kadenge ka tempat anu anggang ka tempat nu jauh. Dibarung ku sora-sora seuri Nyi Mayang Setra anu sacara teu sadar. Seurina ngacampuran tanaga jero anu rohaka. Atuh kade ngena teh tarik jeung jauh. Nimbulkeun aweuhan anu bulak-balik. Kocap ning di hiji tempat. Urang tunda heula atuh kaayaan Mayang Sari. Ayeuna urang malikan di ka tukang nyatana ka Kalajenggi. Kalajenggi harita teh nu keur ngalamun mikiran Nyi Mayang Setra. Ngagebeg reuwas pedah ngadenge anu nyikikik seuri. Muni curing terus cunangtung. Tanggah bari jeung irung ungas ingus
dangdak dendek ngadadengikeun eta sora. Jiga sora si mayang euy. Gimana manehnya eta? Ceuk Kalajenggi berjeng terus ngadadengikeun eta sora. Kabeh elmu ngadikerahkeun pikeun nangtukeun ti mana datang eta sora. Sabab lamun ku manusia biasa mah ngadenge sora kitu moal bisa nangtukeun lantaran naon? Lantaran hese. Hese nangtungkeunana da sorana bulak-balik teh. Sadengkeun Kalajenggi mah boga elmu pirasat anu geus sampurna. Ditambah deui atuh ku elmu cayeng katon anu geus teu hangham deui. Atuh breh ku manehna kaciri sora nu tadi teh asalna di hiji tempat. Kabangis ya, awas aku aing dibeledik ya. Ceuk Kalajenggi ngagagak seri atoh meureunnan. Barejeng terus ngalengkahkeun sukuna. Jigrah lempang gancang. Teluak dieuh bakat ku hayang tareh tepi. Ku elmu anu luhur ku pangabisa anu sampurna tur jembar. Tempat nyimayang setra kapanggihkeun ku Kalajenggi. Barang goh amprok kana waktos can urang tunda para pamirsa. Ye carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah atuh bagenya. Baris neruskeun carita dina bagian anu ka-44. Atuh nuhun kumarupi perhatosanana lajeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi